Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangdi sareng abdi ala dimana Rustandi. Pamirsa nu mulya, cendung waktuna kana warta Ainews Sunda TV. Longsor di Cianjur. Tadi nu aya di si Jalan Raya Sukanagara, anu pasna di pentasna alun-alun Tarumanegara, Kampung Pos, Desa Sukanagara, Kecamatan Sukanagara, Kabupaten Cianjur, Kamis 9 April 2020. Aya kejadian longsor. Dina keur kejadian longsor, aya salah sahiji warga anu bisa ngarekam kejadian longsor eta. Dina video eta, kebenaran aya hiji jalma anu keur ngaliwat mawa motor, hampir katimpaan ku eta tanah longsor. Untung nu mawa motorna bisa nyelamatkan diri ku cara ngajol. Sementawis motorna ditumpakanana katurunan ku eta material longsor. Teu korban jiwa dina kejadian eta. Ngan sakabeh jalan can bisa dilewatan. Camat Sukanagara Adang Sumaryadi nyarioskeun. Tapi ka jam 17.30 can kanyahokeun identitas nu mawa motorna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.